Amis mana teh. Umaya euy. Kasep. Ah, nuju naon? Nuju naon? Yo, ai koe. Di kasep. Bade ka saha? Oh, bade ka Maodik. Kang Sodik, Uun. bade naon? Apa mah ya? Taneuh. Moon. Taneuh. Oh, berarti bener cek gosip. Anu bade maser taneuh? Tangga usaha. Oh. Ya, bumi Kang Sodik. Tuh, pali ditu kan lurus. Tah, ya. Ke belok kanan, ke kiri, lurus deui. Ih, kasih. Tenok yang heula. Tenok yang heula. Bade ka mana teh? Nya bade euy. Oh. Entina ka mana? Tuh bade ka ditu bade janjian. Meni gaya wae nama euy. Nyo atuh teh. Entin teh kudu berubah meh loba nu hayangeun ka entin. Buarek nyaingan nol di gaya. Nyo moal atuh tenang teh. Dia ngagorwan rek naon? Heueuh. Cek si Nyai cenah nya. Moal jadi dah cerai jeung Kang Sodik teh. Barena Kang Sodik lagi teh bogaan tanah. Tadi enok amprok jeung nu rek meuli tanah, ku enok malahan geus dituduhkeun mah Kang Sodikna. Eta mah si Nyai mah ngabohong, ame Kang Sodik teh dareuketan ku arurang. Pantesan atuh kamari ge cenah talatahkeun ka si enok. Ulah sok ngaganggu Kang Sodik deui cenah kitu. Ngeunah wae. Nya geus mangalabrak, nya geus pamit mah. Pokona mah geus enok mah rek ngahajakeun nya hok kitu mah. Heueuh sih nya emang keur itu ge entin dilabrak jaba dipitnah majar cenah pura-pura labuh padahal mah kan entin teh beneran labuh. Entin rek ngahajakeun ayeuna mah kadeukeutan Kang Sodik. Nya pokona mah enok oge rek ngahajakeun geus kitu mah. Rugi atuh enok teu bebenangan mah nya geus dipitnah geus dilabrak urang hajakeun we urang beunangkeun Kang Sodik teh urang rebut hartana. Ai terus entin kitu kadeukeutan Kang Sodik. Nya atuh ari bener tanahna lega mah sanu teu hayang atuh teh. Itu bisa kitu atuh, panok geus diheula. Nyakeun bae atuh bisa jadi Kang Sodik milih entin. Itu bisa pantin nyaho nok geus diheula. Itu bisa kitu. Apan geus nyaho we atuh. Ulah sama oge naon. Tina pasti ngembang. Sok we pasti bakal sama randa mah kudu saling ngahargaan ulah ngahargaan kumaha nyakeun bae. Naon itu ujug-ujug pilih naon itu maksudna? Tah aya Kang Sodik mah sok Kang Sodik milih enak ka pantin. Oh, masalah eta. Kan tinggal lagi akang geus ngomong. Yen duanan lagi kapilih. Duanan lagi anu ieu kieu. Aduh, mantap. Ieu romantis. Duanan lagi kapilih tong ribut. Oh iya, Odik teh. Naon atuh dieu teh? Naon? Iya, Odik teh bade ngeja anak haya. Kang Sodik rek ngical tanah. Anu di mana tanah? Itu bade ecaan. Dah kamu di rumah saya rek ngajual tanah, komo di tanah di teu boga. Di ditu ani. Iya dah, kang teu boga tanah di ditu. Itu. Mana coba ningali? Kamina Odik. Oh, eta mah lain akang atuh, si Odik tuh, kampung sabelah, mereka jual mah meureun. Urang bebelaan mah Sok ka ditu. Oh ya. Oh aja. Ngaributkeun wae deui, ayo wae keur. Ampun geus sana mah. Ku akangnya deuleuna kapilih. Itu hayang. Nah, gitu. Embung
sugan teh heueuh we boga tanah lega harta warisan geus dia lagi kapilih. Embung sia hoki mah pokokna pak embung. Nah, geuning. Nyambung sugan teh heueuh boga tanah. Ih. Urang pas heueuh. Tanah ku tinggal Wah, atuh ari akang atuh. siapkeun. Ih aya geus geus ribut teu boga lanaon gini mah. Naon coba araheunana sudi bae kitu. Betah. Aing mah dasar awal zaman ayeuna namanya nu ditinggali teh harta we jeung dunya. Begitu nama si Nyai dia terjadi dan tercerena lah. Tapi geus kieu mah nyameureun lumayan lah. Korek-korek oge dikeuri ya meureunna. Geus kieu mah. Geus lah. Kamana si Ujang teh? Lila mau war kos itu aja geus 2-3 jam. Bet. Ai Isa bet. Ieu si Isa anu gelo teh ya, Bah. Si Isa. Anu bener. Bener. Ari Abah kunaon geulisnya? Lain digelis kieu apa mah kalilap. Ubed bisaan ngadangdanana. Nyapan ku Ubed dibawa ka salon, Abah tingali bajuna oge meuli nu anyar. Atuh heueuh ieu baju di mana atuh ieu meuli anyar? Anu kamari ti Abah teh ya duit nungan 200.000. Si Adul mahnya budak teh. Ku Abah teh dibere 1 juta yang ngadangdanan si Isa. Ih, Abah, naon 1 juta di mana? Orang Ubed tibang dibere 200.000 jadi teu mahikanana naon coba calana jero oge make nu Ubed terus behon Ubed naon sagala nu Ubed. Jadi Ubed teh pake celana jero. Tuh. Heuh kan bae we babari. Si Isa meureun logor celana jerona. Lain. Tingali Isa bener ieu teh? nya Isa. Isa pamajikan saha? Abah. Ah, bener berarti. Yo, Bahnya. Gelis. Ubed teh dibawa ke salon, terus Ubed teh meuli sampo ge kuat sabaraha botol, terus kuat Ubed dipangmurudankeun coba. Dikuru naonna? Geus gundul. Ada. Tapi nama geus gundul meureun, geus bersih. Saya nama geus bersih. Pokoknya mah Ubed minta gantian we. Heeh, ke. Sabara-sabara ku Abah kayak diganti. Jangan gantian sampo beak sabara puluh botol, yang meuli bajuna, terus yang meuli sagara rupana kayak digantian ku Abah. Pokoknya mah gantian Ubed teh. Lain. Ari Isa pamajikan saha? Abah kok. Heeh, Bener kan bener. Geus Bah. lain. Geus, urang pamari tuh. Asa geulis, Neng. Pak RT. Tujuh naon Pak RT? Entin, ieu we nuju oprek-oprek. Oh, Da bade ka mana teh? bade ka ditu bade janjian. Aduh, nya sahareuda ngadangu janjian. Harudang kunaon atuh Pak RT? Ya kapiheulaan we kuno lain. Kadek ka Bu RT ngambek. Nuju tolab Bu RT mah. Di si aya nu ngabejakeun. Teu aya cak-cak bodas di dieu mah aman. Nya bisi kitu. Gila-gila. Ini asa ngaboronyoy. Mun digelis. Pak RT bisa wae. Nuhun sing sumpah lage. Nuhun Pak RT bisa wae Pak RT mah. Nyontos atuh tin ti payun ya. Ya nuhun atuh mangga. Mangga Pak RT. Mangga. Sabar. Aduh, Pak RT. Aduh, Pak RT. oh tengah halangan we. Aduh. Aduh. Kunaon Pak RT kunaon? Aduh. Kunaon? Iya, dicatrok kena roda. Aduh. Anu ieu. Iya. Aduh. Mana nu nyeri mana? Iya. Oh iya. Bit. Aduh. Ulah dicabak ulah. Kumaha atuh kumaha? Henteu, tos we. Tos. Bener mau kunaon Pak RT? Nya kunanaon. Oh, nyantos atuh. Aduh, tos. Nyantos Kaditu, kaditu. Aduh. Ayo. Aya we. Aduh.
Pan mamang mana tuh tidak teh bandar daging. Ayo siapa teh itu jauh-jauh mau daging ka dieu. Atuh mang enggak. Urang di imah loba daging mang euy, mana dibawa ke mereka dieu. Heuh udah balatak di jang naon. Mang pan keur itu urang geus janji ka Amang. Kalau Amang semenang jodoh urang mau hadiahnya geus kurang dibawakeun daging. Niatna bantu Amang. Kahayang amang mah hadiahna atuh tong daging deui akan nyaho kudu mah nganyahokeun oh amang urang teh bandar daging mah nyawa daging deui atuh nu sejen ameh meureun rupa-rupa engkena di pasak teh. Oh sih, geus mang ka tetanggakeun lebihkeun. Nah, mending kana bikin kata tetangga daripada di euna teh bararau ke ka ieu mau bajir. Geus bikin kata tetangga pasti loba udah daraekeun. Daraekeun tetangga mah. Lain kieu maksudna sagil. Kumaha mang? Amang matak nyalukan maneh ka dieu teh. Mata kita amang janji lamun amang boga jodoh ku amang dikenalkeun ka maneh. Tah ayeuna amang geus boga dijodoheun amang. Keren tah ieu. Awewena calon amang. Oh iya mang. Heuh iya, kumaha tah? Geus Neng namina saha Neng? Nami Abi Isa. Oh Isa mang. Bisa gelis mang ora kene. Iya. Neng laras kersa ka si Amang. Nya mohon laras. Si Abang Abi mang sekolot sa Neng. Dana naon yang penting mah nyaah ka Abi. Wah, eta bener mang. Ayo mah asa gelis yang kene ieu mang dibanding pamajikan Abi ge. Ya oh jelas atuh. Jauh pisan pabajikan mah goreng patutnya cerewet. Uyuhan mah betah. Maksa urang teh mang. Geus neangan deui loba seteh. Anu hayang mata dipikanya dipika deudeuh. Pai ningali harta seteh. Jauh di pamajikan urang mang. Yo jauh atuh. Panya maneh sagieu saya teu bisa neangan mah. Duit aya. Teh. Dia teh. Naon, Bah? Beneran kadi ngobrol. Lain. Tadi nama mereka imah haditu. Oh, gitu. Heeh. Mana yang sagil? Pak RT. Kemana wae? Kan kuli kamari Pak RT. Kuli. Heeh. Kuli di mana, weh? Kereta cepat di ditu. Hebat bener, weh. Urang eureun aya mah balik aya ge. Kunaon? Corona. Corona. Oh, bener. Aduh. Jadi hese gerak pisan kana usaha. Sakadang corona teh. Kalian mana ke di dia keur naon? Pak RT. Iya teh dulur kuring. Oh. Iya teh alo. Oh, alo. Nah aja dipanggil ka dieu. Lamun kuring boga jodoh, dipanggil diwawukeun jeung jodoh sing kuring gitu. Ya Nah. teh apal panca kaki nah tuh dah. Pan ayeuna diwawukeun ayeuna jadi wawu ieu teh alo abah. Ari ieu saha? Tah, ngenalkeun Pak RT bising ke abah di mana-mana babarengan jeung ieu awewe. Ulah disaha-saha ieu calon abdi. Gitu. Sugan jadi gitu. Kela-kela, tapi asa pernah ningali gitu. Di mana ya? Moal pernah papanggih atuh da jauh. Ari namanya teh saha, Neng? Nami Abi. Iro Pak RT, Iro. Sairo. Sairo. Wah, bener. Ngora kene hebat pokoknya lah. Hebatnya. Lain ari RT dia guru khusus di ditu teh kata di gorowan bari jeung barang gigi eta mawa naon sih. Ya, teh geus di kebon. Udah, tempek teh. Cerek ngasaan. Asakna tangkal. Tahu. Oh, cau moli, komo jeung eta mah non cai kopi. Geunah geura. Tiga rueuh ieu. Oh, pek asaan heula. Sok sagil tah ngopi ah, tahu tah. Tahu. Pokona Sok mah. sagil ngopi sagil tahu tah di dah ieu mah. Oh, murah. Pura-pura. Lain mah. Ah, cau moli. Pura-pura. Geunah geura. Darah. Oh, Enak segala mah teh. nyokot dia. Bobo gelo man nya. Atuh udah tingali banget tandangan itu gelo di mana saya teh? Nah, aku mau gelo nya. Ini eta mah kan ukur eta we, tinggal eta tuh alergi mah yang Oh, lagi nu gelo amang nya urang ge nya. lain. Panggil di mana mang Hah? teh? Awewe. Jadi jangan panggil nama.
Ampun, 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 Neng, ampun, 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 Neng. Ngena. Jadi keras.